Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Al Hasbi Official. Nah, di kesempatan kali ini Ki Haji mau mendatangi dukun sakti dari Sukabumi. Ikutin terus keseruannya bersama Ki Haji Bodor Hasil. Assalamualaikum, Mbah. Waalaikumsalam. Kumaha damang, aduh. Iya, Jang. Ujang teh. Labu sabaraha Jang angkat di bumi teh, Jang? Nembe ya teh, nyata langsung langsung ka dieu lah pokona digaskeun. Boga tuh Jang, lingi cari. Duh, bangun tos siap ya jarum coklat, aya kopi sagala, Bah. Tapi rasanya bakal aya tamu nanti urang mana? Ieu teh ayo dening Ujang datangna. Oh, si Abah bener nyaanya apaleun. Ki Haji arek datang ka dieu. Ka ambo baeuna apa kumaha, Bah? Gawe ka ambuna teh ada bohang ru. Aduh. Aduh, ieu baeuna aya korban deui, Bah, ya sira tos nyangka kieu. Tadi aya tamu ka dieu. Rek eta geuning teh. Aya kahayang gitu lah. Tembus. Alhamdulillah gua Jang. Tos ngagolkeun naon ieu caritana, Bah? Kita pangical tadi ya sana Gunung Gede bawa tadi digawe we Jang. Kita tadi saya datang ini ka dia alhamdulillah sana Bah. Gunung Gede teh becek ulah kuna Mas. Oh, laku. Heeh. Alhamdulillahnya Gunung Gede ge dijual caritana mah. Sampai becek na sana Jang. Pantesan, Bah, asa rimbil ku emas ayeuna mah. Ternyata ieu ngobri kamari teh di Gunung Gede teh kali becek aya harta karun ka bagian sakieu apa mah. Aduh. Abah teh hasilna Jang atuh. Abah teh. Nyaannya Abah bener. Ah, Bah, ayeuna teh Ki Haji teh jauh-jauh datang ti soreang ka dieu. Hayang ieu hayang siga batur kitu. Batur mah laku gunung, laku laut. Nah, ayeuna giliran Hayang naon Jang teh? ayeuna mah cenah nu keur musim mah ieu, Bah. Usum mararasa ngomer. Hel. Heeh, tah eta. Apa mangan mere sarane ka Ujangnya. Daek tapana. Cobalah digawean ari jitu mah, Bah. Kudu yakin daek teh tapana anu pasti. Yakinlah ari misalkeun aya harapan pasti gol mah, Bah, naon wae dikorbankeun. Lamun datang anu datang moal kabur. Wah. Niat geus tekad ieu. Nah, kieu we Jang, ku abah mah dibere saran hiji Ujang meuli madat. Madat, teras, Dua kopi pahit kopi amis. mon, Katilu Ujang aya sate mencep jeung sate monyet. Siapkeun berat teu? siap lah. Syaratna mun siap syaratna Ujang naik ka para. Di para anu datang ting jurig hulu ting jurig awak. Naon nu datang na penta ku Ujang. Nah, biasa nama sok ye tu mere Jang. Anu atos asal ge alhamdulillah gunya. Ngan duka rezeki milik Ujang mah duka aya bagianna, duka henteu tah dina masalah. Togel mah ade Ujang lahir bae naon. Poe Jumaah. Hari Jumaah teh biasana sok ada hese Jang, tapi lah cobaan da milik mah urang teu nyaho ya Jang. Mon. Arek malam naon tah mulai digawena. Ah, ngarah lungsur langsar mah nya langsung we ayeuna, Mbah. Tos ngebet ieu teh. Wow. Arek meuli laut. Siap. Lamun gul mah arek meuli laut tenang lah Abang ke karek saparo mah dibere laut. Sampai heula ku abahnya ya. Ayeuna. Oh, jangan kudu jam 10 mulai naik kapal aja. Jam 10 wengi ya. Syaratnya nggak siap komplit. Tos ieu disadiakeun aya Oh. aya apel jin, menyan ge ieu nyanak 1 kilo. Eta sate monyet yang sate mencek geus. Sate monyet mah aduh hese nya eta. Amun mencek aya. Mencek mantos bieu aya. Oh, mah kudu mah we jajangnya. Mun siap. Jeung wabah didoakeun, engke geus aya kabar Ujang gitu ge anjing pageto Ujang dongkap deui ka dieu. Oh gitu. Mohon. Siapa tuh di lajangnya Mbahnya? Mohon. Ayo salam.
sing hasil banyak. Hasil. Jauh. Lah. Ayeuna urang laksanakan perintah si Abah di para cenah. Biasana sok aya jurig hulu. It's you, Mama Nature. Wah, geus nepi ieu euy ka para. Coba bener teh si Abah teh. Ku aing lamun ngawadul di pencit si Abah. Geus ngajual sawah, geus ngajual embe. Kira aku gagal ya. Tah menyan sia 2 kilo apa jen 7 kilo sate mencek sate monyet dibawa sagala. Kira aku teu komplit ya joy hulu ayo sia datang. Hey! Cek si Abah teh kudu tapak cenah jam 10 geus pas jam 10. Bala kasadut, bala kasirung, sihungan sia hulu. Assalamualaikum juri hulu. Oh no. Ampura juri hulu. Abdi ka dieu nyanak sasajen. Aya naon ieu kahoyong teh kamari, aya sate monyet, aya sate mencek. Menyan kita aya 7 kilo sok leg-leg ka dinya. Rek naon mane manggil kula. Kieu ki hulu. Abdi teh ka dieu teh hayang tembus nomor. Sanggup pasang na. Wah, bangun sok mubu dia menjurit teh batuk Hayang rok naon atuh? Anjing mah. Isong. Oh, lisongnya. Ieu mah juri hulu teh euy manja euy. Sok lah, isukan hayang lisong, hayang surutu dibawakeun lah. Pokona mah nomor nu hade. Rek dibere ku kula nomorna. Sok tuliskeun. Baraha? Satu na nangkod di nabilik. Satu nangkod na pilik, Naon siya tebak kumane. satu nangkod na pilik. Bancet. Pintar siya gening bancet. Alus. Sabaraha ta bancet. Bancet. Astagfirullahaladzim batuk deui wae. Bangun can ngopi eta juri hulu. Bancet mah 02 ki. Tulis. 02. Terus 4 angka pokoknya mah ki. Satu na sok dapat dina kolong jambatan. Depan kolong jambatan. Depan kolong jambatan geus ngalieurkeun mah juri hulu teh lain langsung we sebutkeun. Kira. Orai kadut sugan. Lain siya lain oleh kadut. Aduh naonnya we. Orai di sarungan. Lain siya bodoh gening maneh teh. Sebelah dia. Naonnya we. Kodok siya teh. Kodok. Sabaraha kodok? Kodok mah 82. 0282 Lin kitu ki. Oke siap. Pasangan kumanehnya ngan pasangna ulah saeutik. Imah jual ku sia. Domba jual kumaneh. Eta boga bebecek jual. Pasangkeun ka 7 bandar kumaneh. Sia beunghar hirup maneh. Amun sia teu kaluar nomor datang deui ka juri hulu aing. Ku aing ge dijelaskeun. Pasti gol. Pasang sia ayeuna. Wah ini mah pasti menang ya. Pokoknya mah taki sasajen kop makan. Siap. Isukan uang pasangan. It's you, Mama Nature. Kumaha ieu teh aki-aki teh. Mere nomor terbalik. Datangan deui ieu mah si aki. Aduh. Kabeak sawah. Siap-siap deui ah. Mau berangkat. Urang datangan deui si aki terbalik ieu euy. Nyaan kudu dipencit. Assalamualaikum, Mbah. Aduh. Tacan aya pasien ya? Ya ingan rosan ieu we. Bari ngopi sugane tamu ka dieu. Aya naon jang wih ka dieu. Punten ah ngiring carik ieu. Mangap. Aduh, senos kieu ya. Aduh, gatot, Mbah kamari teh gatot. Naon?
kamari teh tos bebeakan ngajual munding ngajual kebon di piwarang ku jurig hulu teh Hasil. nyata gatot gitu. Atau kurang salahna. Kamari teh pasang teh tos katujuh bandar cek si jurig hulu teh cenah kamari teh sok pasangan eta bancet ejeng orai nu nampok dina jambatan Alah atuh. Ali bancet sabaraha ujang? bancet mah 02 Genap 10 bancet mah jang. Kaluarna sabaraha? kaluarna teh nu nyaan mah 60 82 Aya ujang pasang? 02 82 Ujang nu salah mah atuh. Ari kitu mah. Oke, ujang iraha rek protes deui ka juri huluna. ayeuna we langsung lah Kudu dicarekan ku ujang eta mah. Heeh, kunaon make dicarekan karena ngajurumuskeun ka ujang. pasti dicarekan bah bila perlu dipek-prek eta huluna Gae lah kumaha ujang we. Moal kabur dipeprek. Moal ieu mah geus aduh ieu mah geus kaduhung kesel sawah beak munding beak Jadi ujang teh sare di kolong jambatan ya. melarat teh pokokna mah tinggal sarung jeung kopea hungkul ieu Oh. Kayak orang tinggal di bawah. kira-kira aya tuh ieu manusana di luhur bah di para coba ditarawang lah bah aduh Iya kopi teh hideung jang huluna hideung jangnya. hideung jauh wing Tah. Dia datang sajang jam 11 peuting sana. Ngan lagi janji teh ujang ngarek mere surutuk sana. Abah nu harewas. apalan kene si abah we jadi pada juri hulu mah nya kurang teu langsung wae ka si abah kamari minta nomor teh suruh tuh emang bener bah kamari mentana Pandidinya ieu mah nu ngomong aya pan surutuk sana jong disong sok isukan pangbawakeun ta juri kudu teh kenungguan di dieu. siap lah orang datangan bawa lisong bila Siap perlu disongna. orang meser heula anjing Siap kaparana deui. siap Korek protes. bila perlu langsung we galungan gelut ge teu nanaon Siap. Tapi entong sampai gelut yang teh juri kudu gagal. Lamun ngegel kana bujur geus malu pasti tah. Apa bawa we geus langsung hulu da dina bujur jadi 2. aduh ya Allah berarti jam 11 wengi ayeuna Iya makat yang enak malam Salasa Kaliwon. Ayahna kudu makat deui ujang nya. Juri kudu nungguan surutuk sana ieu teh. Dasakan juri kudu mah ujang teh gul. Kita apa sok ujang rek carekan terserah eta mah nya. Ngan amanat teh di abah mah. Ujang babacana nu bener nya. Kayak ku abah dibere mantrana nya. siap Nah, siap. pokoknya mah hayu ikutin terus protesnya Ki Haji ka si juri hulu kurang pek-prek eta huluna nyampanya di kantun we nya Ya, siap. sok Nah, aing sia hakan sia juri anu menyantai tadi belum heula ya kieu ngebul pan pantes euy si mama muntak sia sok hadir sia hulu nah kamana euy asalina tadi masa tereh euy salah sugan mantrana si abah baca deui naon cenah mantrana euy oh pantesan salah balakutang balak kancut mau gendut itu tabutut woi ngariegna mah asa aya ieu sabari datang ku aing siapa dihakan sia yang mana surutuk? sia teh yang suruh tuhnya kamar teh janji ka aing teh boro-boro kabari suruh tuh sia yang aing ka dieu protes Naon nu diproteskeun ka kahula? naon nu diproteskeun kamari sia di tengah jual sawah di tengah jual kebon munding segala rupa dijualan di pasangan teh nu kena hiji acan Benar sia ulah sok ngabohong. mulai batuk deui euy duh sia mah dur kieu udud suruh tuh sia dulu kelakuan batuk gitunya
Ieu mah surutuna make tai domba sia. Bagai yang batuk ieu. Ayolah, pokoknya mah tanggung jawab ya. Aing melarat kieu, kumaha caritana? Naon sia mah mararat. Kamari kita ngajual kebon, kita ngajual naon. Nu kena hiji acan. Aing mata disebut juri hulu teh geus sagala beak sia. Nu maksudna euy? Aing geus sarua kos maneh gitu. Aing tapa nu datang juri hulu. Aing sawah imah mobil dijual dipasangkeun. Aing ka laut jadi tinggal hulu geus sagala beak aing ngubulutukan ieu. Jadi juri hulu teh korban oke? Korban aing jadi aya batur jong maneh sia. Wah, terbalik ieu mah euy. Wah bener ieu mah si Aki. Aing si Akina ieu mah datangan deui. Kop teuing tah ngere, hulu kop kaja baturan tah jeung kita. Aing balik ah, kabur.